jantan bener-bener gacor. Gacor geus dianggarkeun 10 miliar. 10 miliar Kanca Mitra Sadaya. Ngelos, ngabahas wartos nu atos-atos. Ngelos, ngabahas wartos nu atos-atos. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan program Merdeka Internet dan Internet Caang, Garut Carang Informasi dan Garut TK secara resmi, dan sudah dibuktikan sudah sampai informasi dari sini ke New York dan dari sini ke Bali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca Mitra Sadaya Doraban jauh di Sumuron Wanggang di Padesaan. Anu dumuk tetep rangeuneup di dayeuh maneh lembur matu Banjar Karang Pamidangan. Bagja lir kagunturan madu kaurugan menyan putih naon margi kulantaran Pupuho Agung pengelola wilayah anu katelah Bapak Demang. Jaman baheula sebenarnya Demang. Kehormatan Pak Bupati, salam ti warga Purwajaya. Nuhun kasumpinganana di desa ieu. Sapertos biasa, upami tepang sareng abajan moal lolos kedah ngawaos. Ngawaos pun ngawaos, ngawangkol ngabas wartos nu atos. Bapak, desa Purwajaya dina paningal Bapak kumaha potensi terkena. Purwajaya teh salah sahiji desa anu datarna lebet karena daerah anu paling miskin di Kabupaten Garut. Pribados ngaros prihatin ku status daerah miskin. Ku Pribados ditanggung kunaon ge miskin. Ternyata memang daerahna jauh kaditu kadieu. Jauh ka beduk angka kadulang. Istilah jauh ka beduk angka kadulang Kanca Mitra Sadaya. Tah, dina danget ayeuna warga masyarakat Purwajaya tinggal wirehna tos tiasa ngaakses internet. Saurna aya program Gacor Teras Garut Gacor Garut Caang Informasi, Garmen Garut Merdeka Internet. Dua-duana ngandung siloka bahasa anu patula patawi sareng percekaan. Gacor teh biasana identik sareng manuk anu receh gitu. Makna dibalik gasong sareng garmen ieu teh kumaha Pak kaitan sareng proses jaring penguatan jaring internet. Ka ieu janten internet ieu kahiji kada digunakeun kamu ka saya. Komunikasi hablum minnanas urang sareng kulawargi kajanya. Oge ningkatkeun ku aya internet eta urang tiasa ngiringan ngadangukeun dakwah-dakwah, petuah-petuah anu dilaksanakeun ku saha wae anu bade masihan hiji golongan ka urang supaya urang hirup bener. Ngalangkungan kekuatan jaringan supaya urang hablum minal urang teh lebih berkualitas. Eta sisi positif. Tapi nah dina sisi negatifna urang kudu ditangkal. Di antawisna urang sadayana anu aya di dieu ti alim ulama, tokoh masyarakat, guru, kepala desa, perangkat desa, kepala RW naringakeun warga urang terutama barudaha ulang nyalahgunakeun internet. Karena internet bisa mengakses anu lain-lain teu bisa ditonton ku budak leutik. Catet 18 plus tegai internet disayabikeun ku Pemda Garut ngalantungan kebijakan Bapak Bupati kanggo anu positif. Negatif konten mah kedah menarik Pak Bupati. Ya. Lajeng. Da ayeuna kuring teh rek aya hiji perlombaan haji anak teh 2 miliar. 2 miliar kanggo Di tahun 2022 diayakeun. 2 miliar teh lain berarti sahiji desa. Oke. Kan juara kahiji sabaraha, juara kadua, juara katilu. Duikeun ka 10 desa. Di antawisna saha wae desa anu terpencil anu mampu masarkeun hasil produkna. Ngalangkungan e-commerce. Ngalangkungan media anu ayeuna geus terkenal nyaeta melalui internet.
apakah engke bisa kerjasama dengan Bukalapak, dengan Lajada, dengan naon? Karena Pemda Garut geus boga MOU jeung Bukalapak. Pak kan sami terus sadaya beli nutukeun uningan catet oge. Garut tos kerjasama sareng Bukalapak. Salah sawios portal kanggo ical galin. Nah, anu kaduana ku internet ieu urang ngayakeun hiji komitmen KB ayeuna mah di 2022 tek dimulai di dalam proses musrenbang APBD ke 2023. Nah, 2023 teh musrenbang teh engke mah teu kudu keturunan bapeda teh. Janten kantun Cicing di media comment center atau napi di media anu aya di kantor Bapeda ngalakukeun heula identifikasi teh berbasis elektronik. Kayak fotona katingali 4 dimensi, katingali tinggal kontrol secara manual. janten lebih efektif sareng Lebih efisien kemah ya. Lamun rek rapat bupati teh ka mana-mana teh ngobrol heula di camat. Bupati rek ngobrol jeung 5 camat. Sana kitanya kepala desa ngobrol we dina mobil ge kieu. Biasa. Semua efisien lah. Iya kena dilakukan. Teras menarik Pak. Upami dina catatan abdi masih aya 100 langkung desa anu sapertos kieu teh acan leupeut akses. Kira langsung dina prediksi Bapak tiasa nyelesaikan kelakuan kebijakan Bapak dugi ka iraha ya? Bulan Agustus 2021 Bulan Agustus 2021 17 Agustus 2021 sadayana tos merdeka. Aya desa anu teu kajaring internetna nu dengspol. jantan bener-bener gacor. Geus dianggarkeun 10 miliar. 10 miliar Kanca Mitra Sadaya luar biasa. Nah, jadi beres. Siap. 2022 beres. 2023 geus berbasis elektronik. 2024 20 Januari 2024 simkuring pangsi. Badai ka mana Pak? Terus pangsiun. Badai ka dieu ngiringan ka desa-desa. Badai desa nu internet trust investasi. Atau nabi badai trust ngajeng ka ditu ka. Urang ngajeng we ka ditu Aduh gila. Kanca Mitra Sadaya. Kena dicatat 2024 badai kompetisi. Ada langkung. Aduh, kudu petarung atuh. Petarung sejagat. Sudah terbukti Kanca Mitra Sadaya. Iya. Bisa melakukan bupati. Wassalamualaikum. Atur nuhun Kanca Mitra Sadaya di mana wayana anu masih dapat di Lembur Matu Banjar Karang Pamidangan. Akang Taten Saroleh mojang jejagaan waluya nini aki anu jelema rezeki parang jan Yuswa. Doakan Bupati mudah-mudahan naon maksudna tiasa tercapai. Sakitu nu kapihatur pangampuran kateda beli bahasa kirang mah aya kirang tata kirang titik kirang duga prayoga maklum jalmi teu luput telepat tina kana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.